Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak lemer. Bumbu nama cukup saya ya, bawang bodas, bawang berem. Tinggal dieksekusi. Cara nanya. Siksikan ya, siksikan. Tadi ulah langsung digayam. Siksikan bawangnya. Ya. Kalau nanan ke saya ya, weh. Ya. Siksikan. Ya. Siksikan bawangnya. Bawang bodas. Rek bawang bodas lah, rek bawang berem heula, bebas lah. Ya. Bebas nih, miksikan mah rek ku peso, rek ku bedog, rek ku pacul, Arit. ku arit. Rek ku arit. Bebas. Siapkeun lemer na jeung bawang. Sip. Kecengek. Nah, udah. Kecengek ya. Kecengek. Jadi ieu cengek teh aya nu mere gitu. Pek cenah binihkeun. Nya. Dibinihkeun ya. Tapi jikeun jeung lemer. Jadi lemer teh salah sahiji obat ya, kadaharan obat. Jadi lamun sok leneng sirah terus seueul pisang badag pisang lembut tah itu cimcirining salatri gitu. Makanya mau lemernya dah aku lemer jeung kejohan. Jadi penyakit anu minang pisan dirasakeun ku urang Sunda mah eta salatri. Jadi fungsi nama ya si lemer isikan kita ngerah loba jadi kebagian sarerea. Wah ya nawe. Tah caina we saemer. Kita ngaranna teh lemer, lamun bahasa Indonesia mah naon jamur kuping. Tak coklat baheula mah ieu teh cilinu pae. Cilinu maot. Selama di mana itu? Oh di dieu. Ya, Bu. Itu di ludang dah siapnya. Cabe, bawang, lemer. Dah. Nah, itu kan masaknya. Nah, geus kitu. Kayak nganggo sabab liwatna can asak. Dan ngaliwatna ieu aduh. Can asak terus kita mau undangan geus datang dah. Kayaknya